Sakapeng mah iraha batur kaos urang. Eta budak ngalamun sisi balong bilang. Mana ge ngalamun sisi balong jabat tengah poe ki hayang kasih bat. Lain wa, ujang teh wa. Hayang jika batur wa, turun ungah mobil. Imah agreng. Sawah lega. Yang mau digawe atuh mana teh hayang gitu juga batur. Urang kumaha atuh gawe ka ditu ka dieu nu narima. Kumaha boga duit digawe henteu urang ngalamun sisi balong. Heuh, gawe ka ditu ka dieu anger we da. Zaman kiwari mah atuh pas kumaha apa. Ye, ulah eleh geleng. Tuh, juga Kang Dadang, budakna Jerohana, banting tulang mana nama lalaki, eleh dae daba ulet digaweuna teh. Wah, ujang kurang kumaha, ujang geus uletnya. Angger keneh wae. Banting tulang. Ti isuk ujang ngahaja. Kanginas meuli tulang sapi. Dibantingkeun langsung ka tukang dagangna. Banting tulang. Tulang hayam sakilo wa. Diawurkeun kanu beungeut tukang dagangna anger we tah banting tulang teh anger geuningan. Cenah mah kudu banting tulang kitu. Jadi cek si laing mah banting tulang teh nya meuli tulang di pasar terus dibutang banting ku laing. Kan banting tulang cenah mah. Tangga saya sekalian ieu jajar tuling usep. Balik mana mah. Ngomong rasa cenah. Saha nu salah ieu teh Dasar wawa bedul.